Tak ai loba dulur teh kieu pan. Nya. Cepot hayang loba dulur teu. Alim, Nah alim. cek abdi mah nu dilobakeun mah lain dulur Pak Ustad, tapi duit. Nah, Nu dilobakeun lain dulur tapi duit. Sumohon sabab geus loba duit mah kabeh oge ngaku dulur. oh benar tapi nya. Oh, geus loba duit kabeh ngaku dulur. Mohon abdi we kamari Pak Ustad jadi banar entok. Wah, eta teh nu ka imah teh ngadak-ngadak loba atuh. Jual Kak. Jual anu tadina tara ka imah, ngadak-ngadak ka imah. Anu tadina tara ulin, ngadak-ngadak ulin. Bari pokna teh ngomong kieu, agar silaturahmi tidak putus cik nginjem 100. Ai akang Kasbon gitu. ai jeung dulur pira anan nginjem 100 matak naon ai aya mah golosor Oh, kan. sore atuh. Tara mayar lain naon lah. Sok dipopohokeun. Iya kan, golosor. Pan akangnya bakal butuh ku dulur. Yeah. Sahebat kumaha bae urang, sabeunghar kumaha bae urang, anger urang mah makhluk sosial. Laras. Lahir di bantuan batur, hirup butuh ku batur, maot ge diurus Ku batur. ku batur. Cepot beunghar sagala aya, anger Kang. Jelema beunghar sagala aya keur maot mah kadang nu ngagali kubur teh tatanggana nu teu boga. Ah, laras pisan. Ayeuna cepot beunghar loba duit sagala aya. Teu wawuh ka dulur, teu apal ka tatangga. Tidak mau bermasyarakat. Kumaha lamun maot nu ngagali kubur-kubur acan teu sieun. Teu sieun. Teu aya nu nyolatkeun teu sieun. Teu sieun. Teu boga sieun ieu mah. Oh, da abdi mau maot tina kayu. Wah, bener moal pae sih ya. Tapi bener ja. Cepot mah teu sieun maot. Teu sih. Tuh. Ngan sieunna cepot hiji Kunaon? kurinyuh. Bae aku rinyuh mas. Da mun kurinyuh beak irung pompet.